Kan sadang sadayana. Harita teh si Gobang kakara turun ti gedongna tuan kawasa. Agidig keluar ti pakarangan. Dangong bocokok jago. Gidigna pinuh kawani perbawa si samernyawa Gobang tuturunan. Anu ngagaplek lebah cangkengna. Pakaianana saulas sing sarwa hideung. Calana pangsi ngagober. Kaluhurna model salontreng. Totopongna iket ulung di barambang semplakeun. Gelang bahar ngaringkal dina pigeulangna. Sedeng ramo-ramona nu meh sarua jeung cau emas teh rapang ku ari tirus. Ceuk saha we sariwatan mah lain tukang tarung pamanggul pupuh bebanteng nagara. Titinih jurit tatalang Yuda jago di pakalangan. Harita teh manehna kakara meunang parentah. Maksudna supaya bisa merenan si belang nuges kumawani nyieun oner dikontrakan. Oge anu geus nyieun tata kurang ajar lukak lanyap campelak kumarancang mapalangan kana maksudna ngajorak gedong jeung hiwat deui Nyi Arum. Malah jeung make nonjok ulu angen sagala.